Coba angin gede euy. Coba nuker lawayan deui, aing lawayan teh. Kita tibaan urang ku aing. Nah, cangkeut. Heuh, cangkeut na. Ini telepon. Gede euy, aduh. Hah? Urang. Ini telepon ina cangkeut. Gini mah. Oh, baterai nya. Baterai hirup. Ding. Perlu lah euy. Perlu lah we, jong-jong sekedel. Yang layangan tadi. Cing dia habis ini cepat dia. Batur ge ke layangan tuh. Anjir ya. Ayo layangan dulu dua tuh. Usaha itu. Tapi jalan mana eueuh? Langsung ke Lihat. Hah? Dah, dah. Ayo aja. Ini lah air baik. Siapa lagi main? Kamu dia. Anjir, layangan urang ka mana dua nana euy? Anjir. Layangan aing dibawa kuda kleutik tuh duaan. Hei, layangan urang. Jangan bukan aja lu. Hei. Hei. Tapi panekerna eueuh ka bawah. Dag, panginjamkeun paneker ka si Obos. Lu balik dis, serius. Heuh, ulah lila. Wah, oh tungguan, geus kalah ku aing dis. Buru. Bos, ya. Gede kawan itu. Nya gede aing mah. Ya, mun gede kawani, bos, heuh. Ya, mun gede kawani. Heuh, naon kumaha sok? Cek si Didis dulu. Tungguan. Benar gitu ya si budak. Si Didis ngajakan gelut ka aing asa kupiraku aing mah euy. Ih. Mana aya eueuh korek? Ya, Dis. Tuh, si bosna. Ya, kuat. Paneker aing butuh gini. Hah? Ayo. Aing gede kawani itu mana? Ya, gede kawani. Heuh, aing kawani mah. Cing. Udah jadi wasit ah. Mun gede kawani tah, ayeuna geus aya harapannya. Ya, Bos. Dar. Ela itu enak. Hop, gede kawani mah. Bos, urang teh kasih Sok, budak teh dar, kita panginjamkeun paneker ka Obos. Nabi nyebut si budak ka Obos. Ya, Dis. Tadi ka ditu teh si budak aya gede kawani teu. Cek uing teh sok. Kawan atuh. Mok. Ari Kare mah aya. Iya, kaosna teu hideng. Hah? Teu hideng sia mah. Kumaha Aya kawani tuh gede kawani mah. Asik. Yuk, bibit. Jelema teh hideng apaan tuh? Di salah itu Goblok digana ieu mah. Ya Allah, ya Kun Rabb. bae usahaan ge. Sok, Dar. Ayo Ari kawani mah. maneh tadi ngomong naon ka si Obos? Hah? Maneh tadi ka si Obos ngomong naon? Ya, Dis, maneh nya ulah ngapan wungku esi aya soraan ngomong teh. Gede Wah, kawani aing dari ka si Obos teh kita panginjamkeun paneker. Ah, barang si Obos mah euy. Tarik pisan we ngajeng ka ceulik. Ci, ieu teh. Ayo soraan si Obos tadi aya soraan we ngajeng. Dis, mau balik kan? Aing naon salah ieu teh nya. Dari usaha tuh aing salah. Ah. Bener aing ku si Obos tadi ngajeng pisan. Bisa apa lah, si Muslim. Nah, kamar si goblok. Ah, terus aja di ngawasitan. Ah, aja baik si sertifikat segala aja ngawasitan. Sia ada gara-gara peruit. Ah, anjing bener we usahaan kene. Dek, cenah maneh sok masang-masang internet. Urang erek masang internet euy. Oh, heueuh sok ka dieu. Erek bisa ka dieu na? Kalau jeung si budak, sok tungguan kurang pamasangkeun internet ya, buru. Ayeuna nelpon. Halo, Dis. Naon? Oh, nya osok wing. Maneh masang wifi. Nya heug daguan we sakedeung deui 15 menit meureunna nepi engke wing jeung si udeg ka dinya ka imah. Nya heug. Beneran? Tadi si Didis nelpon, hayang masang wifi, sugan keur nyalse bantuannya ada pagawe wing eueuh ye. Hah? Atuh aya urang mah. Aya wae tara ka mana-mana teh urang mah. Urang ka dieu teh aya perlu si urang teh pinjem duit ka ente teh. Aduh, aing teh teu duit aing. Ye, heueuh ka dibere duit. Nya, dibere duit ayangan bantuan heula urang masang wifi. Kasih Didis. Siapa anjing? Ya, aing mah di masalah cundang canung mah nama embun urang mah nah. Hiji we kabur di ama tua aing. Hah? Ya urang mah kieu di sok lah atuh bisi maneh karugian mah aya sok mah ngijikeun duit sok aing tilu kali di maneh atuh. Geus lah kumaha maneh wae ye nya, nu penting hayang duit mah ya tilu jeung urang.
Ai hayang mah yap dulu yap. Si eta. Ang lirah si Henry. Oh, ya kita cuci mobil. Gampang kan. Udah, bawa heula alatna di ditu tuh. Sok buat bisi beurang manten. Siap, tuan loh. Allah gitu-gitu. Ya, benang geus bawa. Aduh, ayo maneh. Napang kumaha mawa ember budak. Taraje jeung kabel wifi, lain ember. Jik cokot deui. Mau kumaha sih mah? Oh, sabun. Ayo apa aya? Oh, sabun yang sikat. Aduh, ayo maneh. Angger we kudu ku aing dasar si budak. Tah mawa aje jeung kabel. Ah, ieu kudu dibawa mah. Si budak sese teuing. Ah, ieu budak. Ngomong siya teh, bawa karaje, yung kabel gitu, masang wifi. Ayo bisa mau gitu mah. Antok ya asupkeun ka dinya. Ya, ayo asupkeun atuh. Ya, kieu carana tuh, komprenan. Pusing-pusing teh sama. Ai, Atuh asupkeun. kan heueuh asupkeun. Angger aing deui da sebudak. Ah, tuh. Tupan. Geus siap asup. Tah, saya tidak datang Duh, hampura dis euy lila aing. Da si budak da ku aing kita mawa alat-alat wifi da telah mawa ember si goblok ieu. Kan. Anjing, lupa. Dek, kabel tadi bawa. Abi muka diasupkeun, taraje jeung kabel. Nah, si kayak gak aku mau obeng saga, jauh jauh imahna. Coba aing teh bisa mau mobil. Si goblok ah, bawa air kabeh heula. Anjing, dah berat si goblok. Si kehet anjing. Berat kita aja euy. Anjing. Aduh. Berat can euy, taraja teh. Pada mau awi we bawa sia mah. Di mana dis di imah ieu masangna? Ya di dia ya, di mah ieu sok pasangkeun. Da mau anak buah ieu ente nya. Jadi tereh mulai masangkeun anagenan. Heuh, ya kabeneran aya tiang ieu paling narik di dieu ieu. Heeh, tina tiang ieu udah keun sok kadiekeun. Sok gerak rung ami tereh. Budak, geuleuh atuh bantuan. Ya, ari maneh lah ka awewe wae, geuleuh bantuan. Kalem deui, sok tungguan kurang. Kalau sok kita dongeng mah. Nah, kana nungguan kumaha minta dibantuan? Bantuan urang karek masang wifi ka luhur. Astagfirullah, ya adik, yo, saya bunuh diri. Ular di sini ingat anak pemajikan saya teh. Aing mah istighfar ingat anak pemajikan saya teh. Astagfirullahaladzim.